Rosi denge-denge rek boga awewe deui cenanya. Hehehe. Tadi nama moal ngan berhubung ku pangabutuh apanya. Jadi kumawe atuh. Arana Ceedoh cenanya. Jawa mana mana Yarana Ceedo. Emang mana pernah kapanggih? Si Asep itu merenya cerita ke mananya bahwa Arana Ceedo teh. Lain orang menang ti on the spot. Oh, palingan pira lah tuh. Yang salah mana lah tuh lah. Iraha rek dikawin teh atuh Mang. Tadi nama rek bulan kamari berhubung apaan aya corona apaan teu bisa hajatnya. Jadi orang teh nyang deui lah orang mikir-mikir deui terus tentukan bulana jeung rundingan deui jeung kolot pamajikan paling gitu. Rek nanggap naon Mang? Tadi nama rek sandiwara berhubung danana minim jadi nya dokmong we heula atuh lah. Kamari ge geuning si Ocim geuning hajat nanggap sandiwara teu balik modal kalah ka rugi heuh. Jadi orang nya dokmong we heula. Enak kieu, ayeuna Mang Rosi keur sibuk naon sih di imah teh? Nya ayeuna mah melak kacang paling pepelakan we bonteng naon segala rupa eta. Nya anu penting mah jadi duit lah nya kitu. Kadenya ye mun melak kacang mun hujanna terus nya pasti rugi eta meunang nanya. Ai balap sih kumaha Mang Rosi? Geus ulah segala mikiran balap keur corona kieu malah. Da balap teh butuh modal nu loba pan. Da motor teh kudu diservis, kudu dimodalan deui apaan. Kudu boga sponsor, jeung deui kudu boga duit keur daftarna pan ya. Ya ayeuna mah urang keur ngirit heula lah paling urang rencana ayeuna teh keur kawin heula. Da awewe ge embungeun lamun digantung wae mah meureun. Ya ayeuna mah kitu we jeung kitulah. Oh nyantas atuh hatur nuhun ya Mang Rosi nya. Ya oke lah. Ya geus salaman deui atuh lah nya.